Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing ananda kumaha daramang barudak. Alhamdulillah teu karaos deui ayeuna tos dinten Senen deui. Urang tiasa tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tiasa belajar daring nya, mudah-mudahan pembelajaran dinten ieu urang tiasa nyandak ilmu sareng manfaatna, sareng urang dijauhkeun dari sadayana marabahaya utamina wabah corona. Ayo ananda urang kawitan. Tah dina dinten ieu ayah bade ngadugikeun materi basa Sunda masih pangajaran 2 nya. Tah pangajaran 2 ieu teh nyaeta ngabahas ngeunaan kalimah pengantet ya. Kalimah ngantet itu kalau bahasa Indonesia itu kata sambung ya. Nah, kata sambung atau kalimah ngantet. Nah, tas urang ngabahas deui kalimah ngantet itu aya patula patalina hubunganana atau hubunganana dengan mengalarapkeun tanda koma nya. Nah, ngalarapkeun tanda koma. Nah, janten ke urang ngabahas kalimah ngantet sareng disambungkeun dengan tanda koma ya. Mangga urang kawitan kahiji hidup tangtut kedah terang heula naon artina kalimah ngantet. Nah, kalimah ngantet nyaeta 2 kalimah anu dihijikeun atau digabungkeun atau disatukan ya. Nah, digabungkeun atau disatukan atau dikantetkeun. Jadi kalimah ngantet itu 2 kalimat yang disatukan menjadi 1 kalimat utuh. Nah, itu kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, pikeun ngahijikeunana nya ngagunakeun kecap panyambung atau kata sambung saperti jeung. Tah jadi ieu kata sambungna anu dipake dina kalimah ngantet teh ieu jeung nya, ari jeung ya, ari tuluy basa sanggeus sarta sabab atau lantaran. Tah nya jadi jeung, ari, tuluy, basa, sanggeus sarta sabab lantaran teh ieu teh contoh-contoh kata sambung anu disambungkeun dina kalimah ngantet kitu nya. Jadi 2 kalimat dijikeun make kata sambung ieu. Nah, gitu ya. Nah, dina sawatara kalimah ngantet biasana ngagunakeun tanda baca naon? Nyaeta tanda baca koma. Jadi 2 kalimat disambungkan itu menggunakan tanda koma ya, dalam bahasa Indonesia juga seperti itu. Oke? Contoh. Tengetan contoh di handap. Neni indit ka pasar. Ieu kalimat tu kahiji. Neni ka pasar poe Minggu. Kalimat kedua. Neni pergi ke pasar. Neni ke pasar hari Minggu. Nah, dihijikeun jadi naon kalimah ngantetna ieu? Neni indit ka pasar basa poe Minggu. Tah ieu kalimah ngantetna nu kace. Nah, naon kecap panyambungna nya ieu basa kecap panyambung teh basa. Neni indit ka pasar basa poe Minggu. Neni indit ka pasar waktu poe Minggu bahasa teh harita nya, bahasa eta. Oh nya mamah urang teh ka Jakarta teh bahasa poe Senen misalkeun nya gitu ya. Nah, itu contohna. Contoh kedua, oh ieu heula ya. Nah, ku aya dijelaskeun di dieu. Kalimah C nya mangrupakeun gabungan antara kalimah A jeung kalimah B nya nu tadi teh ya. Gabungan ieu teh jadi kalimah C nu disebutna kalimah ngantet tah ieu. Oke? Lajengkeun contoh nu kedua. Danu naik sepeda ka sakola, ieu kalimat kahiji.
Danu naik sepeda ke sekolah itu. Adi naik sepeda ke sekolah. Nah kalau terima Danu aya nama Adi. Ya kalimat kedua. Adi naik sepeda ke sekolah. Ieu teh kalimat bakal jadi kalimat ngantet lamun dihijikeun. Nah tinggalina kieu ya. Di dieu aya Danu, di dieu aya Adi. Sedangkan naik sepeda sami jeung ieu, sama dengan ini. Jadi nu dihijikeun nu diringkasnya eta ieu kalimat ieu ku urang diwakilan dicanak hiji. Jadi kalimat kecap panyambungna nyaeta jeung tah. Jadi Danu jeung Adi naik sepeda ka sakola. Nah gitu. Jadi kalimat ngantetna ieu kecap panyambungna jeung. Nah karena duaan samanya Dani sareng Adi perilakuna pekerjaannya sama naik sepeda ke sekolah, cuman ini disatukan jadi Danu naik sepeda ke sekolah tah ulah Adi naik sepeda ke sekolah deui tapi cukup hiji Danu jeung Adi ya, ieu Danu jeung Adi naik sepeda ke sekolah gitu ya, gitunya. Nah iya ya contoh deui. Edi maraban hayam. Ya kalimat kahiji ya. Kalimat kaduana Nina keur masak di dapur. Nah, Edi sedang memberi makan ayam. Nah kalimat kaduana Nina nuju masak di dapur. Tah ieu teh dihijikeun ya. Jadi kalimat ngantet. Mana kalimat ngantet na ieu tah. Edi maraban hayam Ari. Nah pakai kecap panyambungna Ari Nina keur masak di dapur. Jadi ieu dua perilaku kejadian dihijikeun. Jadi kalimat ngantet naon kecap panyambungna eta Ari. Tah Edi maraban hayam Ari Nina keur masak di dapur. Nah gitu ya. Ieu kecap panyambungna. Contoh deui misalkeun Asep nuju tuang Ari Nina misalkan nuju nonton TV. Jadi dua kejadian ya, kalimat tu kahiji ya kalimat tu kedua. Kata kecap panyambungna nyaeta Ari itu. Tah ayeuna pancen kanggo hidup aya dina buku paket halaman 32. Naon pancena larapkeun tanda koma. Nah, larapkeun masukkan tanda koma karena kalimat dihandap pigawe seperti contoh nu tadi ya. Nah misalkan TV hurung tapi teu ditonton. Nah kalimat kahiji. Kalimat kaduana TV teu ditonton mah pareuman wae. Kadua tah kalimatna naon sok isi ku hidup ngagunakeun kalimat ngantet atau kecap panyambung nu tadi nu tos dibahas aya jeung Ari sanggeus lantaran sareng sajabananya. Sok ditulis tugas ieu di buku tulis ya. Terus dipoto nya kirimkeun ka Google Classroom. Tah mung sakitu materi dina dinten ieu mudah-mudahan seueur manfaatna kanggo urang sadayana nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.